urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobatnya sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ieu digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ka mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wudu na keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh ge emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toab nama babari pembatalan nama babari miceunan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi orang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabeneran urang jeung urang takron yang hidung kabeneran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugut tangga hate pan Allah maneulekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum deh kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa toab mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta tuh geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah da teu kadeung eta urang hese Masya Allah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh Masya Allah sakitu hesena
dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. Dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo. Ngusruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril, dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mau ke buruk, naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu, turun cek kang malaikat Jibril turun, salat imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril, hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, "Man hada?" "Saya." "Hada Muhammad." "Apa geus saya ieu instruksi?" "Geus." "Saha ente?" "Ana Jibril." "Aya teh nu dibarengan?" "Muhammad." "Geus dibere izin?" "Geus." Naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, "Aya teh saha? Aya di mana?" Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana. Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, zohor. Moal aing mah moal zohor geus liwat aing mah zohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka dieu tu kula mah ajur ceknya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadiage satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya
Jiji aya kolongan atuh aya asal jin bale bae kolongan. Ulah maksudnya kolong ai balena terapi. Itu lain kolong ngorosot bae mah kahandap. Mun teh nyin bae bale nu rapi kolong mah pasti aya. Nah, urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan. Ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal. Teu bisa dihayang-hayang, diintip emangna si Mbak diintip. Intip Lailatul Qadar cenah di lapangan. Lapangan mana? Citra. Ya Allah. Intip Lailatul Qadar di Citra sia mah. Waduh. Atuh kapanggih teh mangke. Jeung naon? BH teh mah. Ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal. Hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal. Atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan. Da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah. Engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda. Aya nu keur salat, aya nu keur di kamar, aya nu keur maca Quran, aya nu keur ngobrol, aya nu keur diuk bae. Aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat. Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat mantap tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu
geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema teh mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideulekeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah wae kadang-kadang urang mah atuh ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu nganorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden orang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinya gitar aya dinya nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget tadi teh hampura
lain deui ke salat na ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa salat hampang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa dzarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi. Ya nenu aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan. Yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia. Ya Allah ya Rabb, urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zinah jeung sajabana mah. Nah ieu lah sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun. Tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta itu mah sing hade yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos maning ibadah konsisten urang ayeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah tuh yang sekolah ieu tapi tetap bagi 2 sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakitu geus deres karena hirup keneh guys jadi geus plong
wes petula patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si ti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP lah udang-udang jam 12 Isya tak incan dia ikir cerita Lazarus bismillah tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau menggeus kos gitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah kos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sabenerna mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk Allah ai partai nu mantep lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinyana panasaran tidak datang ka dieu dia kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh kos itu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kuat kan aing guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah tuh salah tak
guru tarekat teh tampiling murid kos gitu lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos gitu aja kita dunia ke mana ge ka dieu geun yang mama kasuburkeun abad guru tarekat kos gitu ieu salah bae guru tarekat teh layakna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarupkeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru tarekat blonde bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zaru zahiral ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna berkat baik apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang mah macanyana aju ka berkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya kawan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batinah di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napakuran beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan
ge nyana di imah sorangan bae gawena naon besi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun aya teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV wah teu mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana itu nya mah pan proposal aya pan koneksina sah koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah urah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapiran neangan ganjaran jeung sholawat ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae aduh Gusti Allah nu agung teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta teh micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas teu ngawujud tapi ketika dikallahkeun aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus teresepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa ba. Zaru zahiral ismi wa batina
Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nugohir gampang tapi dosa nubatin iya nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngarana dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kenapa kena pedang kada usap ku Kangjeng Nabi set cager deui loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi masyaallah teu kudu make dokter THT teu bisa ngadengi dokter jantung na kambuh dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna atuh mun nya gini bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena ya makanya dok ya saya mau berobat kenapa sakit gigi saya juga lagi sakit gigi cak pasien sial teu percaya aja tuh ka dokter kos gitu eta pan teu beres eta tuh eta dokter teu masa urang nyari duit doang gua malah loba doraka dokter mah dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan kuari mah gede jasa dorakana ya nu kadinya ya nu hamil bu ya udah berapa bulan coba oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu ini harus di sesar ini bahaya ini nggak boleh lambat disingsieunan coba USG dulu di USG mah pan pagawean jelema waduh tali ari-arinya nyangkut di rumah ini bu reres jasa aduh terus sieun kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunan kuncing sieunana bae ge geus doraka geus nu dideuleu teh duit bin duit uang bin uang keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teh dideuleu doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh, bayinya nyungsep bu. Itu beres ya bida. Aduh, bagaimana tuh? Ini nggak beres ini mah. Nggak beres ini mah harus disesar. Gak ada jalan lain. Aduh, ini mah bu harus segera saya. Atuh, kersin, khawatir. Mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teboga. Aduh, da kumaha nyin sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek nya ke mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeun coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenakeun jasa oh iya biasa mulus-mulus udah entar dia tuh masya Allah ngenahin bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus siapa ngenahin dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu nureune mun dilawan mah kurang beres aing nureune tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya nggak ngenakeun dongeng-dongeng nungan aya jelema datang Waalaikumsalam Mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya nggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang budak kontrakan suami ada tuh suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh nggak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya aja itu urusan saya sekian itu bisa tahu
jatah mah bari peureum ge jalan bae nu ku situ tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus tak? Bagus jasa nggak ke rumah sakit nggak bukan nggak apa-apa nggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mah mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah aja oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian bagus jasa tak budak hebat jasa eta Masya Allah ya udah sepira merah cahaya tuh tah datang gak manginum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae tak ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina begini bagaimana ini siapa ya sekurang teh salah kita lu lompatan teu pugus aku mah udah kapanasan aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan ji atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-etik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum guys ya gitu bae ieu eng teu maca naon sebenarnya lah terus pembacaan gaya bal kemacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira jukanya na hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun da sedih hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus atuh minta cai cenah teh ka Kiai lah nu baya hese mah hese bae sana ka Kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanana geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengian maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedeuleun maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku ari jadi buta andai kata Allah lutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa lu bisa salian Allah lu bisa ngembalikeun kana dedeuleun dedengian jeung hate bejakeun kali maka tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah batu satu nu hiji teh itu nu langit bumi cek yang juga ratu iman loh mungkin hola belum teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ade nu hiji ge lain nu ngagayot coba sok salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh sa nu langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan nu bisa ngembalikeun dedeuleun dedengan jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran nalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadeleh wah patung jinganan hiji mun euy cek teu ka Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah
tetep teu daekeun iman. Kos di urang we, hai sia. Ih minuman naon ieu? Bir. Haram eta. Oh haram mah ulah atuh. Itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan sakeuna teh. Tetep bae. Geus nyaho haram terus bae. Ieu teh keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge. Saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge. Saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kredit itu teh. Tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena. Masya Allah, tak ieu mantak di dieu dicaritakeun ceuli heula. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati. Waduh, biasa dari mata turun ke hati. Dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu. Dari telinga ke hati kene. Masya Allah, ti mata urang ti mata dicelik ke hati kerdiuk baik ye perem mah perem tenang kayak barang tek bentak ih gelis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor kemana nya di mana ngontrak teh si budak tina leuleuh aju ka kunci motor pantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh tuh nyonya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaran lagi atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muria jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluh hayang ka dokter tinggal angkat saja advance neng oke iya ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu kos lu endek bener teh kos lu endek bener Masya Allah ti mata celik lari itu tenang betul ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mantak ti mata ka hate ti ceuli ka hate mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae tah teu kudu salat deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya nya torek nya buta coba gede kumaha coba nyana deuk ngabejakeun deui wajib salat torek bae ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ieu kieu ieu rakaatna ieu ruku mah kieu atuh kumaha nyampekeun ada aja torek dia buta enggeus amun aya jelema buta torek surga tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif bisu doang tapi neuleuh kataklif teh masih kewajiban salat aya jelema buta rata ngadenge wajib kene salat teh salat siksa ku Gusti Allah aya jelema teu ngadenge ngan deuleuh wajib bae tapi lamun geus teu deuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat deuk salat nyaho ti mana tuh nyaho ti mana salat tuh geus bae teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar ieu keneh nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum bejakeun Muhammad
pangeran mana man ilahun gairu syariatullah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung ceuk Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir bejakeun perhatikeun geura kitu tak eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedengean kabeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran aing nu bisa atuh bejakeun aing itu pangeran tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate iwati aing atuh kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah teu kudu make laut teu kudu make gunung teu kudu make angin teu kudu make langit teu kudu make tsunami teu kudu make gempa dan lain sebagainya di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing tah ku ceuli bae ge ku mata bae ge geus nandakeun aing teh pangeran da teu bisaeun nya saha nu bisa nyeun ceuli teu apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu nu bisa dia nu bisa mesen nu bisa mesen pangeran saha mesen hayang boga anak teh nu mancung mesen ku urang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus hidung yang mancung ayo lahir petekel sia geus pesen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae pugus ya ibadah kitu beres teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae geus bae ngadoa bae geus ka Allah urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae ngan urang kudu dumadehes ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kangjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan orang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotolol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep kurang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan numantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu kaharti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku mal kunaon eta kulit takur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha eta onta putih anakna beureum terus balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese
sok aya tak indung na kasep anakna indung na gelis bapak na kasep anak masya Allah korban